Kang, woi, Mang. Ngopi yuk. Di mana? Hah? Di mana? Di Kafe Doi. Kafe Doi itu di mana? Eta anu jalan Karangmawar, lingkungan Janggala. Kurang lebih nama ada kepisan di alun-alun Ciamis. Kafe bayaran udah. Oke. Enggak, Mang. Pesan kopi. Bos pesan tere di dia mah. Gunang bener nih, Mang. Atuh. Itu dia unggul dia, Mang. Ih, loba. Naon wae? Aya ieu kopi, makanan ringan, makanan berat. Nasi. Harga mahal mah teh. Terjangkau harga mah tenang. Seger kan? Nah, Mang euy. Oh, Kafe Doi teh henteu nu kieu wungkul. Jeung henteu di dieu wungkul. Naon deui? Ayeuna mah aya resto, jeung aya hotelna. Di mana? Oh, Di Cijeungjing. deket naon? Deket Selamat Jalan didinya RSOP. Heeh. Kafe Doi mah laat kana pajakna Kang. Alus Mang ya. Duh, atuh. Pokoknya mah Kafe Doi Kang. Seger rasana, taat pajakna, maju usahana.